Assalamualaikum Damang. Bapak Hadna. Oh iya teh Bapak Hadna. Gimana tuh lingi? Di Hanyuang we. Mantap angkat-angkatan aya namanya. Pas kiat di. Iya lingi di bumi iya anu, ieu mung hiji iya bumi teh. Sareng istri. Wah, atuh gaduh. Tos teu aya pan si Masya Allah tabarakallah lingi nyalira. Aya putra. Panan ieu apan jang tatang ieu nana. Oh, Ke aya terbih. Mohon. pami siang mau sok di dieu nyalira. Tahu pami siang aya nama sok di dieu da tos repot. Pami wengi kulam ka saha ka putra nu di mana? Gaduh bumi da di Lebak ada. Oh, aya bumi deui di Lebak. Masya Allah. Sabaraha tahun Yuswa Bapak? 83. Masya Allah, barokah fi umurona. Yang rusak sehat walafiat terakhir. Pasti kiat. Kayak gini ya kabar dakon ya. Saya nu ngagarap. Masya Allah Yuswa 83 masih kene jag-jagoa ringkas sing saterasna sehat walafiat Bapak. Oh iya, satu rumah di mana iya Cah? Hanya satu rumah. Hanya satu rumah di Puncak Bekuk ini. Hanya ada satu rumah, tapi rumahnya ini tidak berpenghuninya, Ce. Kita lihat ini. Tapi ada pasir berpenghuni. Wargi ini teh satu rumah, hanya satu-satunya rumah yang berada di ini Puncak Bekuk ini, termasuknya ini nih RT 2 RW 04 Dusun 1 nih, nomor rumah 62 Desa Hanjuang, Kecamatan Bumbulang, Kabupaten Garut. Ini. Coba kita tengok ke ini ke sebelah ya. Nah ini rupanya ada orang ini. Tapi ini ada kolam. Nah, ini ada jamban tuh. Ada jamban. Terus ada orang di sana yang lagi macul. Kita samperin aja ke Bapak ke sana. Nah. Kita lihat dulu ya, ini rumah yang satu rumah ini. Jadi hanya satu rumah tapi memiliki ini, ada tajuknya juga ini. Tuh. Bukan tajuk, meren ini mah kuruma. Masya Allah. Ini airnya banyak ini. Masya Allah. Subur banget ini cairnya. Pancurannya guys. Kami ngalangkung teh kapal di mana? Kami hoyong mak bumi ka jalan aspal teh ka sisarna teh. Teteh bade angkat ke mana? Saha eta? Teh omah itu mah. Teteh di mana atunya kunaon? Di mana teteh teh? Ya di mana asasa teh bumina? Uluh. Nana tuh senal eta geuning dijingjing mak beceknya. Oh. Uy kaditu katongo yang mapai susukan. Ti ditu ti nagrog. Damang. Nah, ceng siga. Asa kenalnya? Asa kenal suantena. Iya, eta narasi Bapak ieu. Atuh urang ka dieu mah apa? Kemana jigna? Kamu anak jigna akan ka Panyar ieu teh. Apaan abi mah ti Panyar biu. Padeka Hoyong ka ditu, hoyong ka Cisarua jalana. Hayu urang ka Cisarua ieu. Ayo urang ka Cisarua teh. kita mau jalan agongnya kok itu. Yuk mending ge. Bae we resep belot ge ngabring yuk. Aim hayu urang ka ditu. Teh tidinya nya. Hayu rek ngiring mah ka jalan Cisarua. Bae we capek ge da ka jalan Agung. Jalan agong mah itu tuh. Pan Teh naik deui mapay serang. mapai deui serangnya. Nya heuh ka dieu kan sorokan mah ka Ka dieu ka ditu jalanna. ikut. Tol ose. Bae. Bapak atur naon, Pak? Kan jalan kampus. Bapak diwagel waktosna nuju damel. Mohon. Kamana pami bade kasolokan teh Pak jalanna teh?
badai nganggo jalan ya saya. Sing damang. Bapak. Kami badai nganggo jalan ya saya tadi itu nanti beras ke jalan Agung. Oh, hoyong katongoh we ka dieu nya jalanna. Mohon lah kan alenang kata ngomong di dituna aya sakedik nu mengko. Oh, mohon. Kita ka ya kami gimana kasolokan kan ada atas kuladang. Mohon. Saya mengko anda ya murang kali anu tidak ya dia tadi itu maka. Oh kitu, mohon atuh nya. Moal sasab panginten nya. Kan moal. Kanu kapalih kanan abi teh panginten ke teh pami hoyong ka jalan teh. Mohon. Nah, pada itu nanti ada kan ada buan solokan ya atau naik PK itu naik ke Serang Beras naik ke Jalan Agung. Oh mohon. Nah, apa kapungkur mah upami badai ke pasar nuju jajan runtag solokan sok dia. Oh mohon gampilnya kadinya oge sae. Saya Hatur nuhun atuh Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Hayu teh. Buru teh. Bae teh jalan-jalan burukeun. Moal mal hujan. Hayu ka dieu gerayu. Hayu. Edek moal aing teu baleg. Sok wayah kumaha mulih ka bumi. jam 5 ada caket nya di lebak. Oh, caket bumi mah, caket maiting panginten. Tah papayun-payun. Oh, eta nu payunanana. Hayu eta dak ikut moal, nu penting mah hayu ikut we. Kemana? Nya cekeng oge. Nya cekeng ge. Hayu naon kadinya mah jalan kadi keneh. Apa mangga? Tadi teh Cibulakan, maknya wi di Cibulakan. Wargi ini namanya Curug. Kemana, Mak? Mak teh lagi adventure. Tah, Curug tah.